bumi Kangjeng Rasul teh 2 tingkat aya lotengan dina malam Kemis harita Kangjeng Rasul kulem nanti sapatemon sareng istrina Siti Khadijah misalkan anjeun di loteng nuju ebog kulem bari ngigir ebog namina masakana ditanggeui ku panangan itu sanes kulem Kangjeng Nabi mah ngan peta kitu umumna kulem Kangjeng Nabi mah tara kulem mari rugi lembar waktu kemenjal masyarakat jauh dina ajaran agama Islam kulem tuang leueut eta hukumna wenang teu aya ganjaran tuang teu aya ganjaran leueut itu teu aya ganjaran barang dahar tilu dahar sare nginum eta hukumna wenang moal boga ganjaran mata Nabi matara yang naon dipigawe ge diganjar moal mata upami urang sareana hoyong diangkeun umat Nabi cobi eta nu tilu lirenan fatal prekeun itu dahar sare nginum mah geus lah ribet teh dan umat tapi omongan itu barang ribet gitu jarang jalma rumah tangga pasea subuh kene alatan keberangan sholat subuh can menang nya akanun ngeuleuh di pasean teh subuh kene geus kungkeng karena urusan duit kan bae salat teh tulus ge nu penting gelut teh nek kasawarga di mana ge mah ribet kitu ulah ya ada nuju aya di loteng sumping malaikat